lantaran si Abu Bakar mah lamun aya nu ceuri ka mana aya naon aya deui anu menta bodak aya deui anu menta bantuan aya deui terus teu pernah diengkekeun deui teu pernah diengkekeun aya jelema datang deui ka dieu minta dibere isuk datang deui dibere deui isuk datang sugan ngomong sia datang deui datang teu pernah dibere bae hayu bae terusin Abu Bakar tapi eta henteu caep-caep hartana makin dibikeun makin loba urang mah pan ieu sieun tah sieun eta nu ngahalangan ka urang lamun urang eueuh ka sieun mah moal kulantaran sieun eta lah jadi kenyataan dibikeunan ku urang sieun paket jadi paket ya konsepna ge ulah sieun dibikeunan hayu bae pokona mah amun urang teu sieun percaya kana kasugihan Gusti Allah mal beak-beak sarua bae buktina si Abu Bakar sabada Gusti Allah ngajelaskeun sifatan-sifatan jelema anu beragama Yahudi Nasrani berikut munafik di dieu Gusti Allah rek ngajelaskeun masalah tingkah-tingkah mukminin anu asli jeung jelema-jelema nu mukmin anu murtad ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiji dek jaritakeun jelema mukmin anu sejati kaimananana anu ku urang kudu dijadikeun contoh terus datang ka yaumul qiyamah. Nomor kedua dek nyaritakeun jelema anu babali kaimanan anu tadina iman ka Gusti Allah sareng ka Kanjeng Rasulullah kuari berbalik murtad jadi kafir deui naudzubillah min zalik wa min zalik iyalah ayat ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu ariman alladzina isim mausul amanu silahna wal mausul fisfi wal mausul ma'silati fi quwatil mustaqi sarua jeung al mu'minuna wal mu'minat bahasana sahe jelema nu ariman rek lalaki rek awewe di mana bae ayana mayyartadda minkum an dinihi saha jelema anu murtad ti golongan aranjeun kabeh an dinihi jauh tina ninggalkeun agama Islam kuari babalik ka agama kafir ta eta teh fasaufa yatillahu maka isuk besok bakal ngadatangkeun Allah ka kaum nu kaum eta teh gaganti daripada jelema nu murtad yuhibbuhum wa yuhibbuna cintaeun jasa Allah ka eta kaum ge cintaeun jasa ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika turun ayat ieu jelema murtad teh pancan aya. Jadi berarti ieu ngajelaskeun jelema nu bakal. Ai nu bakal makan isuk minggu hareup, bulan hareup. Meureun di zaman Kangjeng Nabi aya keneh atawa sabada Kangjeng Nabi tos teu aya. Berarti ieu teh termasuk kana berita gaib. Kangjeng Nabi nampa ayat ieu nyaritakeun urusan anu gaib. Bakal aya jelema nu murtad kaluar ti agama Allah jeung bakal aya jelema istimewa anu nanjarkeun agama Allah neruskeun sepak terjang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Encan ieu teh berarti ieu teh termasuk berita gaib, berarti mukjizat. Kangjeng Nabi nyaritakeun barang-barang anu gaib teh boro-boro ieu deui paling sabulan 2 bulan satahun 2 tahun deui cacakan di jero kubur berita gaib dicaritakeun ku Kangjeng Nabi cacakan malaikat-malaikat anu aya di langit tu teka deuleu ku urang diberitakeun ku Kangjeng Nabi keun tabak kuari keneh isuk pageto mahsyarna mizanna siratal mustaqimna haudna neraka jeung sorgana geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi.
tak ieu teh ieu urang nu mantak darariuk di dieu ieu teh percaya bahwa engke di jero kubur disiksa ieu teh aing teh mantak aing hayang ngaji abeh ulah disiksa teh ieu teh sanajan henteu dibukaan ge hatena pasti sia dibeuleum kajen kitu kajen kumaha kitu bae geus teu kudu ditanyaan deui sia mantak ngaji kunaon embung ka neraka pasti kos kitu teh. Tapi cenah urang Cikupa mah lain, kunaon? Cenah mata kaji kunaon? Janji jeung rangda, beda tah mah. Tah mah sempilan doang gede mah tetep sieun ka neraka. Pan sieun ka neraka, pan di nyaro ngaji nyieun neraka. Pan belon tah, emang urang Cikupa mah paling-paling eta kos itu. Tuh kan? Nah, ieu teh urang teu kudu dicaritakeun. Hiji, mun ditanya hayang sugih henteu? Hayang, teu kudu ditanya tuh. Pasti harayang sugih kabeh. Komo ieu mah potongan kredit kabeh. Hayang. Teu kudu ditanya. Nomor kedua, sehat. Teu kudu ditanya deui ka macak Kangjeng Nabi. Kajen teh kumaha ge jelema hayang sehat bae. Ulah ditanyakeun deui geus pokona mah. Hayang sehat. Katilu, hayang sorga. Pasti bae eta mah. Tah ieu urang mantak diuk di dieu ge teh hayang sorga. Mantak kahujanan saeutik nyilib. Pan hayang sorga, ai macul bapan di sawah kahujanan ge tilok nyilib. Tilok, padahal hasilnya henteu. Hasil teh nyaho hasilnya henteu. Moal mun kuberit teu hasil, padahal kamari sabaraha poe macul kahujanan. Tapi ieu ngaji mah jelas bakal dikawinkeun jeung bidadari nyilib. Nyilib kahujanan nyilib, masyaallah. Tuh jadi berarti muliaan keneh macul daripada ngaji pan belon eta. Masya Allah. Lantaran orang mah pandangan duniawi baik, hayalan duniawi baik, ukhrawi mah kurang teu kabayang-bayang, nu mantak eleh bae tah. Nah, supaya orang teger, supaya orang mantep, maka ngaji abe aya masukan-masukan. Jaai urang hudang ti peuting teh urang mah eleh kutunduh pan. Sebab duniawi pan urang mah teu kudang leng. Bentanya leng. Cenah cak kiai tenang ja puyeng. Geus kikian bae cenah kikian bae teh. Haji bae mikir, nya tiris, nya tunduh, nya isukan pasti aing digawe pan ieu bahaya. Dula-dula deui anggel ngeugepayan sini. Cak anggel teh sini. Wah tuh gegeran dirangkul ku urang teh, menyatulah dengan bantal teh. Lantaran pandanganna duniawi. Tapi lamun geus pandangan ukhrawi, hudang ti penting, ko tunduh ke ku aing sia, tunduh awas ku aing sia. Dipeurehan gajen ku kumaha ku aing sia. Emang aing eleh ku sia tunduh ti kieu-kieu ku nya ngopi heula. Abe ulah tunduh aing sia, mantap ngopi ge awas ya ku aing. Tunduh kene nyieun boba. Diasupkeun hulu ka hayu sia, tunduh teh. Wah, tunduh aja dulu. Senang, tangge, set, kacai, tiris, tinggal tiris, tunduh, tinggal tunduh. Sebab pandanganana aing mah lain naon, ieu hook malam ieu moal kapanggih deui jeung aing. Wisuk mah lain deui, nu malam ieu mun dikosongkeun berarti aing ieu kosong ibadah. Teu bisa aing mah tetep bae sorga aing daripada coglak maningan aing tunduh-tunduh ge salat sanajan 2 rakaat. Eta pandanganna ka ditu. Beda, berarti mah pandangan anggel kabeh. Kaduluna ge lain deui atuh pan. Panaikan dengan tahajud mah matana ge lain deui rada beureum. Ieu bacala lenghar matana. Aya nu belah ditu beureum nyeri mata. Masyaallah. Dina mata ge atuh bakal kadeuleu caian bae. Semu beureum oh berarti peuting atas hudang ge kajen kukuman. Aya nu cenghar ge mah potongan. Potongan cala lenghar geus kanyawan bae di mata ge. Tuh, ya lain deui. Komo awe mah. Cindul oh berarti kasih carekan salah lagi. Insyaallah tuh gitunya. Nah, 2 informasi ti Gusti Allah nu disampaikan ka Kangjeng Nabi. Hiji bakal aya jelema nu murtad, nomor kedua bakal aya nu nanjeurkeun agama. Masya Allah. Mata ya ayyuhalladzina amanu, cek Gusti Allah disampaikan ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi, wahai jelema nu ariman, sakadang deui bakal aya jelema nu murtad,
hiji. Nomor kedua bakal aya jelema nu negakeun agama Allah. Mayyartadda minkum an dinihi, saha jelema nu murtad balik tina Islam ke agama kafir, ngajauhan agama Allah. Ulah kaget Muhammad, fasaufa besok atawa bakal ngadatangkeun Gusti Allah kagak ganti jelema eta ka ku kaum anu indahna luar biasa. Allah resepeun ka anjeunna ka para kaum ngeresepeun ka Gusti Allah. Nah, jadi aya dua, hiji bakal aya jelema nu murtad, bener bae. Telila Kangjeng Nabi dipundut ku Gusti Allah, dipundut ku Gusti Allah, mulai jelema kalaluar ti agama-agama Allah, balik ke agama Yahudi deui, balik ke agama Nasrani deui, mencerca mencaci maki ke agama Allah anu geus disebarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah aneh boro-boro kuari cacakan baheula Kangjeng Nabi na haneut keneh jelema balik ka tukang murtad atuh ka kuari aya citra aya puri di dieu anu unggal asar aya nu marake sakieu teh kan maka sakit kan maka atuh mah siapa nyarah pan ada teh murtad gua. Ya Allah ya Rabbi tuh Gusti Allah Nabi cek Sahibul Kasyaf bakal aya 11 golongan nu murtad, 11 golongan nu murtad ngan di zaman Kangjeng ayat 3 di masa Kangjeng Nabi masih kene jumeneng ayat 3 manusia anu murtad bahkan nangtaran ke Kangjeng Nabi saliana setelah Kangjeng Nabi dipundut ku Gusti Allah. Ya Allah, ieu urang hitung-hitung muludan meh muludan ieu meh ngan teu make berkat muludanana. Emang potongan berkat mah lain deui. Muludan teh kudu make berkat. Mun kadeuleuk cauna gede teteug diukna. Mun cauna nu laletik teh cau mah cau hansip, bangun jiduh bae teh keluar. Keluar deui. Ayat 3 manusia di zaman Kangjeng Nabi nu murtad ka Kangjeng Nabi, bahkan lain sekedar murtad ngaku nabi deui. Jadi aya nabi tandingan, jangan mengecek keistimewaan Kangjeng Nabi, tetap Allah nyeun tandingan nabi. Jadi jelema ngaku nabi kadeleuna kurang bangkawara, emang bangkawara nganjang ningali keistimewaan Kangjeng Nabi kudu dibandingan kos kuari. Aya kiai anu teger teh pasti aya babandingna, pasti bae aya kiai anu teger, aya nu ngalembar jangan bandinganana. Engke ge masyarakat sendiri, masyarakat manusia sorangan anu bakal nempo nu mana nu asli nu mana nu teu asli. Ti Gusti Allah sama kos kitu tah mah. Lamun asli negakeun agama, hiji tilok nyieun proposal. Asal kiai nyen proposal, tandingan kiai tah proposal. Kedua, tilok dek nyen yayasan, komo dana Australia, komo dana ti Yahudi tipatikan memuadaikeun tama kos kitu mah. Mun aya tandingan kiai bener tah. Tandinganana tah mah geus kajen kumaha ge. Berdalih ka kaler ka kidul langgeng ku sia dalil nu jelas lain nanjeurkeun agama Allah hayang meuli innova tah kiai. Sakitu bae titik bae geus pokona. Kudu aya tandinganana bae kajen kumaha ge sebab boro-boro kiai deui cacakan wali bae wali loba nu ngaku wali loba nu ngaku wali nyarekanan ka wali-wali nu asik ka Tuan Syekh Abdul Qadir ka Syekh Abu Hasan As-Sadili ka kitu Abdul Qasim Junaidil Baghdadi ka kitu Syekh Siri Siti Syekh Marufil Qurhi jeung sajaba-sajabana loba nu nyarekanan loba mun cemooh ulah kaget boro ka wali ka Kangjeng Nabi ge aya. Kula keur ka Mekah teh ngajak jamaah yuk urang ziarah ka makom Syekh Nawawi. Zararah lah ka ditu beres jarah terus balik aya nu nanya urang Bandung. Pak Haji dari mana? Ziarah ke mana? Ke Makla. Makom siapa tuh? Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu siapa? Syekh Nawawi itu ulama Banten. Saya dekat rumahnya. Sugan kula nyana akur jeung urang. Mantak
dideketkeun bae kitu ngabanggakeun itu dekat dengan rumah saya padahal nu deket jeung imah aing mah lain Nawawi eta aya deui geus kitu bae eta mah kenapa sih diziarahin oh dia ulama besar karangannya banyak dibejakeun kukula gitu emang udah jelas kitabnya bener je pan nang tangan kae pan jadi kieu ya juga lain akur gitu Masya Allahnya duaan bae ya digang ngomongna ge ih cekulah teh emang kenapa sih emang belum kenal dengan Senawawi nggak ada yang kenal kalau di Bandung sama Senawawi itu apa ya manusia biasa nggak jelas itu orangnya wah gelut tau lah ya ini ih mapan Mekah ditahan kita gugula ditahan udah gini aja saya kamu nanti di akhirat kita ketemu nggak sebaik ulah kacai baik nyana nurukeun baik pan di akhirat tapi mendang sababaraha poe nyana datang deui ngajakan ngobrol deui ngajelaskeun Syekh Nawawi kukula dijelaskeun teh dibacakeun dijelaskeun tentang kewalian tetep nyana teu percaya orang ka wali-wali barang diselidik kalau situ Bandungnya di mana Pajagalan jakeun oh di situ mah banyak Persis ya mungkin Mas juga Persis ya mohon cenah wah tuh Persis mah ulah ngobrol jeung abdi tuh jeung batu cek urang teh batunya marah di dinya hampura ieu mah Mekah cak ulah teh Masya Allah aya beta pengalaman di Mekah kos kitu loba nu teu percayaeun ka para wali-wali Allah ulah aneh kuari bage kuari nu datang ka kula ulah manusia biasa Habib bae Habib aya anu nentang Habib nu nentang ka kula aya sakelas Habib bae aya nu teu percayaeun ka kawalian Syekh Abdul Qadir Rajani atuh deuk nyaho di mana aing ngaji henteu naon teu mah ngan saturunan-turunanana doang nyana aya teu ngaji mah tetep bae kula pengalaman Habib bae aya nu teu percayaeun kana kawalian ngan lalaunan kukula Habib dipengkol-pengkol dilempengkeun mesti jamaah Habib ceuk kula teh anu jadi imam terus kabelah dina rada sadar teu cacakan eta bae geus teu paham komo atuh nu teu ngararaji mentak dibawa kurang haolan ngajelaskeun tentang wali hiji nomor kedua supaya orang kabeungkeut ku wali Allah abadi akhirat aya nu ngaku sakitu doang jak ngandalkeun salat urang mah atuh mana andelanana mimiti Allahu Akbar teh jak geus hijrah hate urang mah mall aya awak di luhur sajadah aya hate keur di eskalator oh bermain Masya Allah nah kahiji di zaman Kangjeng teh jelema nu buang kawadah adalah Banu Mudlij roisna kepalana Zulhimar sebagai lakob ngaran aslina Aswad Al-Ansi eta jelema buang kawadah anu luar biasa tanabba'a ngaku nabi nyana teh ngaku nabi teh Aswad Al-Ansi teh urang mana eta urang Yaman wastaula ala biladihi nyana jadi pemimpin Yaman saat eta wa akhraja umala Rasulillah pagawe utusan Kangjeng Rasul kunyana dikaluarkeun ti negeri Yaman lantaran teu iman ka dirina nyana ngaku jadi utusan Allah teu kira-kira pan zaman baheula ge geus aya eta kos kitu nu mantak pakata Rasulullah Kangjeng Rasul nyuratan melalui Muad bin Jabal Sadatil Yaman jeung penggede di negeri Yaman bahwa hati-hatilah dengan seorang manusia yang mengaku nabi yang bernama Aswad Al-Ansi dari keturunan Banu Mudlij apabila ada kesempatan segera hancurkan basmi langsung nyeun kekuatan setelah nyeun kekuatan diserang begitu diserang dibunuhlah dengan melalui seorang manusia nu gagah ngaranna Fairuz Ad-Daili setelah dibunuh dibakar imahna dibeuleum imahna dihancurkan nyana segera ke Madinah laporan ka Kangjeng Nabi ngadua alhamdulillahirabbil alamin bunga anu luar biasa aya jelema nu wani luar biasa ngaranna Fairuz Ad-Daili hancur hiji nomor kedua di Banu Hanifah ieu terkenal luar biasa Musailamah Al-Kadzdzab tanabba'a
Musailamah al-kadzab ngaku nabi deui nya, bahkan ngaku jadi rasul. Nyuratan Musailamatul kadzab teh ka Kangjeng Nabi, nyuratan dina surat kieu min Musailamah al-kadzab min Musailamah Rasulillah, min Musailamah Rasulillah nyana ngomong kos kitu sorangan, min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Jadi nyana ngaku ka Kangjeng Nabi pernah iman ieu ka Kangjeng Nabi ngan kuarina lantaran boga kamonesan sebab Musailamah al-kadzab teh lamun nyekel pasir tak dicekel dibuka jadi emas, nyekel daun cekel ku nyana tak jadi duit. Kemudian jelema asal aya naon-naon ditebak ku nyana, made jero hatena anu sujud di hareupeun. Lamun aya jelema sujud ka Gusti abdi mah ieu teh hayang merubah hirup kunaon emang usaha abdi geus anu waduh ieu teh usaha kula mah majes coba tolong tuduhkeun. Maneh kuduna usaha anu moal kebel deui sugih dilaksanakeun bener. Aya nu muriang dibawa ka dinya teh ieu kunaon ya geus muriang 3 tahun cenah ngajoprak bae ki dinya ngising dinya ka dia kan diusap ditepcakeun. Deuk kumaha teu percayana atuh nu batak jelema percaya ke ku Musailamah teh bogaan kamonesan. Ai jelema kos urang mah atuh ngaku nabi boro-boro ngaku nabi ngaku kiai ge anu menurut. Ditanya rukun wudu ke heula, ditanya rukun salat ke heula, ditanya ngridit halal, atuh lain kiai tah mah kuyai. Atuh boro-boro ngaku nabi ngaku kiai ge can aya nu percaya ngomong ngaku wali ieu mah ngaku nabi nu mantak dipercaya. Musailamah al-kadzab sorang dukun nya teh boga kaistimewaan sihir mantak jelema rek kabeh percaya Musailamah Rasulillah. Musailamah Rasulillah kanu leutik dedeh kanu gede ngahormat. Mun aya kesulitan dipecahkeun ku manehanana, mun aya naon-naon diusapan ku manehanana. Jelema teh asa diangkat, asa dijunjung, nu mantak dedeh pisan diakulah Musailamah adalah sebagai Rasulillah. Eta teh kalangan masyarakat kabeh ngarasulkeun ka Musailamah. Setelah Musailamah ngaku diangkat jadi rasul, dirina ngangkut diangkat jadi rasul Allah, eta teh boga kaistimewaan sihirnya mantak nulis nyuratan ka Kangjeng Nabi suratna kieu min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah amma ba'du fa innal arda nisfuha li wa nisfuha laka. Di surat-suratna kos kitu tah artina surat ini dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad sebagai utusan Allah pula. Ba'du sesungguhnya tanah ini adalah sebahagian untuk kekuasaan saya dan sebahagian untuk kekuasaan kamu wahai Muhammad. Wassalam Musailamah Rasulillah. Coba eta surat murikak bulu orang ngadenge surat kos gitu, tapi dijawab ke Kangjeng Nabi fa'ajabahur rasul surat fakataba ilahi Rasulullah min Muhammadin Rasulillah. Kangjeng Nabi langsung nulis min Muhammadin Rasulillah ila Musailamah al-kadzab amma ba'du fa innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Surat ti Kangjeng Nabi leuwih indah dari Muhammad utusan Allah yang asli kepada Musailamah yang pembohong kelas kakap, bahkan akina kakap ieu mah. Amma ba'du fa innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini adalah bukan milik siapa-siapa, hanya milik Allah semata-mata. Yurithuha may yasha, Allah telah mewariskan bumi kepada orang yang dikehendaki oleh beliau, oleh Allah, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah. Wal akibatul lil muttaqin, akibat yang bagus untuk orang-orang yang takwa, yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalam min Muhammadin Rasulillah. Eta surat, ciri surat menyurat pohara luar biasa. Orang malain kan surat orang malain, berlayang tak bersayap, berjalan tak berkaki. Jurig tak majakos gitu mah. Datanglah sepucuk surat ini ke pangkuan Musarwiti. Di keheningan malam yang sunyi, ku dengar suara cecak yang aing balik di kangora ya. Wassalam Dedi Pasar Kemis. Make tanda panah slot. Dibaca eta orang menyuratan teh kos kitu balik. Tuh batur bas surat teh lain lalagaan. Luar biasa. Baca ku Kang nah dua teh jelema nu ngaku nabi. Dukun nomor katilu nu ngaku nabi adalah Banu Asad. Ieu adalah kaum Talhah bin Khuwailid tanabba'a.
Banu Asad seorang manusia dari golongan Banu Asad ngaku nabi sarua bae numantak ku Kangjeng Rasul dikiriman Khalid bin Walid. Khalid perangan eta jelema bunuh bila perlu, lain bila perlu bunuh cek Kangjeng Nabi. Segera Khalid bin Walid seorang sahabat anu gagah perkasa naik kuda dar berangkat ka ditu bersama-sama dengan penggawa-penggawana langsung perang merangan kaum Asad. Bahazama ba'dal qital, kemudian langsung dibunuh nyana. Masya Allah, cek sakawal mah lari. Setelah lari sampai ke Sam, di Sam benang kuki Khalid sanggesa benangnya menta ampun, sanggesa menta ampun kulah mentah dihampura bejakeun ka Kangjeng Rasulullah. Kula mendesakan-desakan ti masyarakat kula bahwa kula teh titah jadi Rasulullah. Nu mata kitu kunaon? Lantaran kula boga ilmu sihir. Detik ieu, menit ieu, saah ieu sihir kula deuk dipiceur, tetep kula ndek iman ka Allah jeung ka Rasulullah. Salam kula ka Kangjeng Rasul bejakeun kitu, amankeun kula ti harita nyana Islam nu luar biasa. Asup Islam deui, kemudian Islam bagus dan mimpin Islam anu luar biasa. Tilu di zaman Kangjeng Nabi nu ngaku nabi teh tak bae zaman urang tahun 2010 musodek. Masyaallah Gusti Allah doaku. Di Bandung Yasmin. Isin ngadengin naga Yasmin jadi nabi. Yasmin teh Yasin teh turun ayatnya ka kula tadi nam dek Yasmin. Eta kula jelema ondo tapi eta modelna aya bae pengikutna model. Meureun nu mantak aya pengikutna pasti aya kamonesanana. Setelah kula ngobrol di Garut boga kaistimewaan naon eta? Sarua tadi boga sihir batu dicekel jadi emas, batu dicekel jadi perak. Ketika manehna ditewak cek teu aya, jauh aya di ditu. Endeu kumaha atuh? Ta eta sihir teh bisa kos kitu. Kitulah mayyar taddaminkum andiri ulah kaget Muhammad. Di zaman anjeun tilu manusia ngaku nabi. Etalah sejarah anu luar biasa dibaca ku orang Amerika, dibaca ku orang Inggris, dibaca ku orang Belanda, dibaca ku orang Amerika, Eropa, Australia dan lain sebagainya. Kangjeng Nabi anu mutlak kebenaranana aya bae tandingan-tandinganana. Mata kula kaget di urang ge sarua bae aya bae negara nu lempeng tandinganana aya deui. Aya deui manusia organisasi, aya deui organisasi tandinganana, aya deui anu hebat, aya deui nu tandingan selalu kitu bae. Salila dunia aya keneh encan kiamat selalu kitu bae. Contohna aya hiji santri lugu ngaji bisa di pondokna lila lempeng niatna balik ka imah kawin nyeun bae pondok teu loba codekah janyana mangan saukur ti imah ka pondok ka masjid ti imah ka pondok ka masjid bari ngaji jeung santri col bae aya nu hasud mulai ulah kaget emang ditandingan ku Gusti Allah jang naon eta jang neuleuh kuat apa henteu sih kuat apa henteu sih berbagai macam tandinganana di level masing-masing di sekupna masing-masing. Mata ulah kaget Kangjeng Nabi bae aya nu nandingi, para wali bae ge aya nu nandingi, para ulama salafus shalihin aya komo zaman mujtahid bata urusan zahir nu nandingan loba jasa, komo zaman kuari zaman acak-acakan. Zaman teu jelas mana sih nu bener, mana nu teu bener kabeh ngaku bener. Zaman teu jelas tapi tetep bae Allah mere nurani, di jero nurani moal bisa dibohongan. Cak hate sorangan kene mun aya kiai ceramah saudara-saudara bahwa minuman itu adalah halal caknya. Kiai-kiai yang mengharamkan minuman itu keliru, yang jelas adalah bir itu haram. Nu ngadengekeun nu tukang mabok goblok budak. Goblok. Bir cenah cakna halal, haram bego padahal nya lagi osok. Padahal nya lagi osok kan nu osok bagian nurani nama tetep bae. Nurani nama ngaharamkeun. Saudara-saudara, kiai mengatakan bahwa zina itu haram, keliru itu kiai. Yang jelas zina itu karena enak nggak apa-apa. Kan gitu. Pokoknya yang penting sama-sama suka. Kita suka, dia suka, nggak ada masalah tuh yang begitu mah. Ya, lihat di sana, di mana? Di Uni Soviet. Sama suka, sama rata, sama senang, nggak apa-apa. Itulah agama yang bener. Kalau ada larangan-larangan begini, nah ini namanya nggak adil. Ayat anu ceramah gitu. Kadangnya kudu osok zina kiai bloon eta kiai bloon ada osok zina ge ngabloonkeun kos kuari we aya kiai anu ngahalalkeun krit dibloonkeun padahal nyanana ge mobilna dua nang ngridit kabeh
atuh geus kitu bae nurani mah teu bisa dibohongan. Nurani teu bisa dibohongan. Ketika aya jelema keheul ka kiai, hate leutikna mah henteu nu sabenerna. Asal bisa bae kiaina kajeun aing mah dipake ka keheul ge. Setahun 2 tahun ka 3 tahunna henteu hampura. Nurani mah teu bisa dibobodoh. Nah gitulah. Nah di zaman Kangjeng Nabi, aya 3 nu nyata ngaku nabi. Setelah Kangjeng Nabi pupus dipundut ku Gusti Allah 7 manusia deui. Ieu adalah di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hiji Fazarah kaum Uyainah, 2 Gotofan kaum Qurrah bin Salamah nu murtad, 3 Banu Sulaim kaum Fajaah bin Abdul Yalil, 4 Banu Yarbu, 5 Banu Tamim, 6 kandah 7 Banu Bakar bin Wa'il. Ieu adalah pemurtad. Matak geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi. Waktu Kangjeng Nabi aya keneh gaibna, di gaib berita gaib geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi. Cak Gusti Allah sampaikan ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi nyampaikeun ka para sahabat. Kuari urang ngadenge teu bareng jeung Kangjeng Nabi ngan urang ngadenge sejarah waktu datang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai jelema nu ariman, may yartadda minkum sahajalma nu murtad di golongan maneh kabehan dini ti agamana, yakne babalik kuari ka kufur deui, babalik ka Yahudi deui, babalik ka Nasrani deui. Kaeta teh apa saupayatillahu, Allah bakal ngadatangkeun gaganti eta jelema nu murtad bi qaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna, ku golongan kaum anu resepen Gusti Allah ka eta kaum wa yuhibbuna, jeung resepen eta kaum ka Gusti Allah. Pohara pisan ieu. Allah bakal ngadatangkeun serombongan kaum anu Allah cintaeun luar biasa terhadap eta kaum eta ge cintaeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu Kangjeng Nabi nyaritakeun yuhibbuhum wa yuhibbuna, Kangjeng Nabi isyarah hum qaum hadza, bari ditunjuk aya jelemana hum qaum hadza, bari kitu Kangjeng Nabi. Kaum eta teh kaum hadza, kaum eta teh pas lempeng nunjuk ka Abi Musa al-Asy'ari. Ke kaum eta tah Abu Musa al-Asy'ari. Ternyata bener Abu Musa al-Asy'ari iyalah kaum anu luar biasa cintaeun ka Gusti Allah, nu Gusti Allah ge cintaeun ka rombongan-rombongan ka kaum nu dipimpin ku Abu kitu Abi Musa al-Asy'ari. Kitulah nu caritakeun ku Imam Hakim dina kitab Sahih. Setelah diteliti kaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, teliti ku para sahabat, ternyata anu cintaeun jasa ka Gusti Allah, Allah cintaeun jasa mah hiji Sayyidina Abu Bakar, nomor kedua Sayyidina Utsman, nomor katilu Sayyidina Umar, kedua Sayyidina Umar, katilu Sayyidina Utsman, kaopat Sayyidina Ali. Tinu opat surtil deui, pes deui. Ternyata nu paling cintaeun ka Allah, Allah cintaeun teh 2, hiji Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nomor kedua Sayyidina Ali karramallahu wajah. 2 tah supaya asup ka yuhibbuhum wa yuhibbuna. Di antara 2 teh keunggulan ternyata nu menang adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq hiji. Nomor kedua zillatin 'alal mu'minin, kaum eta teh sangat ramah, sangat dedeh terhadap orang-orang mukmin, kanu sahandapeun dedeh jeung nyaah, kanu susah nyana ngabantu luar biasa dikorbankeun hartana, kanu fakir kanu miskin ka yatim piatu jeung ka jelema-jelema anu lemah teh nyana azillatin 'alal mu'min, tawadu DP dedeh jeung nyaah, bea ka dedeh jeung ka nyaah teh mun ku urang dipandang teh nyana saha eta
di antara nu opat nu menang Sidina Abu Bakar jeung Sidina Ali. Ternyata dinu dua teh nu menang Sidina Abu Bakar deui bae. Sidina Abu Bakar deui bae. Lantaran Sidina Abu Bakar mah lamun aya nu ceri ka mana aya naon? Aya naon? Tah. Aya deui anu minta bodak. Tah. Aya deui anu minta bantuan. Tah. Aya deui terus teu pernah diengkekeun deui, teu pernah diengkekeun. Aya jelema datang deui ka dieu minta dibere, isuk datang deui dibere deui, isuk datang. Sugan ngomong sia datang deui datang teu pernah. Dibere bae. Ayo bae terusin Abu Bakar. Tapi eta henteu caep-caep hartana makin dibikeun makin loba. Urang mah pan ieu sieun tah sieun eta nu ngahalangan ka urang. Lamun urang eueuh ka sieun mah moal. Kulantaran sieun eta lah jadi kenyataan. Dibikeunan ku urang, sieun pakir jadi pakir. Ya konsepna ge ulah sieun dibikeunan hayu bae pokona mah amun urang teu sieun percaya kana kasugihan Gusti Allah mal beak-beak sarua bae buktina Sidina Abu Bakar azillatin 'alal mu'minin nomor katilu a'izzatin 'alal kafirin keras terhadap orang-orang kafir teu meunang ngadenge salenting bawa ding angin asal aya kafir gerak Sidina Abu Bakar mah geus kieu bae kekerot geus kekerot we Sidina Abu Bakar mah. Mun aya Yahudi, aya Nasrani sini gerak ngahancurkeun Islam. Geus kieu bae. Aya aing keneh. Urang ge dua aya. Asal ngadenge pabrik we. Asal anu koprok we, siet. Beres main mah siet. Teh geus gigiling we tah. Sidina Abu Bakar mah gigiling sote deuk nanjeurkeun agama Allah. Kekerot asyiddah. Kekerot aizzatin alal kafirin. Gagah. Menghadapi orang-orang kafir teu aya sieun sabakatul hiber acan eueuh bae pokona mah paeh teh jadi lalap ku Sidina Abu Bakar eueuh bae sugan sieun saeutik gede nyana luhung nyana hebat nyana eueuh gimbir saeutik ketika acan izzatin alal kafirin Sidina Abu Bakar dua Sidina Ali ge kitu ngan begitu dibandingkeun jeung Sidina Abu Bakar masih eleh ku Sidina Abu Bakar Siddiq. Sidina Ali kayak gitu sarua bae teu meunang ngadenge kafir itu tangan dibandingkeun jeung Sidina Abu Bakar masih keneh derajat luhuran Sidina Abu Bakar Siddiq. 3 4 yujahiduna fi sabilillah selalu munan kitu ngaranna jihad fi sabilillah ngaluhurkeun agama Allah kabeh ge perang ngan dibandingkeun keistimewaan berjuang na teh dua nu paling hebat Sidina Abu Bakar Siddiq jeung Sidina Ali dibandingkan nu dua nu menang Sidina Abu Bakar deui bae yujahiduna fisabilillah dikorbankeun sagala rupa bae jang Islam Sidina Abu Bakar mah harta dikorbankeun jang Islam pikiran jang Islam tenaga jang Islam sekalipun nyawa jang Islam pengorbanan Sidina Abu Bakar mah zahiron wa batinan naon bae dikorbankeun jang harta urang kuari geus datang ka mana urang geus datang ka mana pengorbanan urang ieu jang agama urang teh pengusaha gede di lembur aya nu nyieun musala nyana usahana gede luar biasa miliaran aya nu ngabangun musala leutik ulah gede miliaran ulah leutik jasa leutik eta menta keramik doang keramik teu iraha berjuang kakarak bangunan doang eta. Kakarak bangunan doang. Ai kitu mah ngadenge sinden ti Subang. Sing ade ulah ka mamanakeun. Anak buah dikerahkeun ka awas. Ulah nonel acan. Bawa heula ka pos ka ditu. Memeh ku aing teu meunang aya sasage nya. Wah, tu boga modal lah. Ngucur danana tah ieu jang sindenna, tah ieu jang nu mawana, ieu jang sia transportna, tah jang centeng. Besi kurang bebeja deui ka aing. Urang mah berjuang dina jalan gitu mah kitu tah atawa berjuang jang kitu nyukseskeun seseorang jang nyukseskeun seseorang sekian miliar siap nu penting nanjeur ai digigireun imahna aya pondok pesantren deuk rubuh aya masjid terbengkalai aya majelis Masya Allah geus teu ngahulu ngaler teu ngahulu ngidul jadi perhatian kakarake segi perjuangan dina bangunan kakarake anu henteu katoel awak teh teu katoel ngan seukur harta doang eueuh urang mah
encan pernah berjuang datang ke BBA kan can pernah aya dongeng nak kieu maing dijual teh sawah nu itu jangan nyeun masjid aing mah tapi lamun kieu mah jual sawah itu benar ya ini kan lurah pan loba tah nu kitu mah di Cikupa 2 aya teh belah raja hiji Cilongok mah teu kaliwat tuh mun berjuang kos kitu mah atuh loba jasa jadi dijual di mobil kijang ya tahun 2005 jangan nama sih nganggeuskeun masjid lah jangan batur pengimun ke haji bae geus kajen batur-batur kula-kula eueuh nu kitu eueuh hiji-hiji acan teu ngadenge sahuntu-huntu acan itu ngajual sawah naon anak pugu sakarola kedokteran hiji aju anu hiji lah teu ngajual sawah mah teu bisa loba tuh jangkos kitu loba ieu berjuang kakaraku harta doang cantek ku nyawa masyaallah pikiran ge carang anu memperjuangkan melalui pikiran ge gan sautak saeutik we aya waktu-waktu senggang pakai kos kitu aya waktu saeutik sakelumit pakai kos kitu senggang lama pakai dunia bae senggang lama pakai dunia bae nah aya saeutik memikirkan ke arah eta kitu kele harta wah makin ditumpuk-tumpuk jang berjuang di jalan Allah mah asana angel keneh komo awak mah kadanan ku perang ngalawan Nasrani jeung Yahudi keur bade urang mah ulah deui perang teh ku nagarana diteu meunangkeun padahal mah ieu teh geus kajerit jasa rakyat mah sabenerna mah naon sebabna nu matak kajerit makin munculna gereja-gereja berarti tanda tangan penggede-penggede berarti nyana ngaloyongkeun karena pembangunan agama Kristen Yahudi di Indonesia pek leg-leg pun geus mararawat para penggede-penggede sabodo nyana ya orang yang ngaku sebenarnya mah negara orang teh kos kitu tapi kos kitu mah ngaridoan berarti muncullah tiap-tiap perumahan muncullah tiap-tiap kampung mending nu geus layak nu can layak ge muncul berarti nyana kan nu tanda tangan nyana saha kieu nyana bae pokona mah henteu jelaskeun lagi nyana bae pokona mah tah eta teh tah tinggal paehna doang wallahu alam di akhirat eta ngaridoan pan berarti teh loyong nah eta mah terus we saderet ka dinya teh dihijikeun we ka ditu sakumaha kamari tah ku ari mah tak aing mah ai perang mah meureunanan janteu ieu bae aing mah ngahadang kana kelanjutan perjuangan Kristen aing nu dihareup nu kos kitu geus mat mun paeh eta syahid eta mun paeh hebat jasa eta kos kitu deres ieu mah deres nu lain kiai-kiai ge kiai teu kitu ketika kiai tanda tangan naon anti pembangunan gereja kayaknya kalau mah kayaknya mesti ku camat dari aku panjana sok mere 3 juta sebulan kalau mau tanda tangan atuh meureun eta kiai outlaw bin tolol bin goblok bin naon deui endahan jawara nu tampil aing tanda tangan teh heula aing ya tanda tangan nu gede jasa bahkan ceplok tangan bahkan stempel bahwa aing anti pembangunan gereja emang siap kurang daek aing salat tilok non tilok ieu beureun ieu jang jalan ka sorga aing geus aing mah geus ieu bae geus aing mah pokon geus engge di akhirat teh ditimbang salat jore zakat jore puasa jore ngaji jore aya hiji anti agama Nasrani wah cek malaikat ieu lu bagus bae timbang lu bagus aja jore bagus anu bagus sorga coba begitu dibalangkeun itu jawara dibalangkeun ke mana itu ka sorga kiai eleh jawara tulung eleh ku jawara tah batek ge ieu urang berjuang dek datang ka iraha dek datang ka mana dek kumaha carana disesuaikeun mun zaman Kangjeng Nabi perang zaman sahabat perang zaman tabiin geus mulai dikurangan zaman wali-wali sanga perang sarua bae zaman kuari zaman perang otak zaman perang politik zaman perang ekonomi zaman perang budaya zaman perang informasi kuari perang informasi di internet Yahudi kieu Nasrani kieu Islam kieu per detik per jam per hari perang informasi perang terus begitu perang ekonomi jeung politik jeung budaya dirasakeunana Islam lah nu eleh geus puguh Indonesia eleh Malaysia ge eleh nu nyetir adalah negara kafir Amerika kuari dek dioyang-oyang Sudan dioyangkeun Yaman dioyangkeun Misra dioyangkeun Mesir Misra teh abis di jero oyang kabeh teh sakedeung deui teh terakhirna adalah Iran Irak geus dioyangkeun teh
walaupun secara politis eta menang tapi secara ekonomi eleh sanajan nyana rarang Saddam tetep bae di mata dunia teh terlihat kalah walaupun henteu nu sabenerna mah ngan kekalahan tina terbunuh-terbunuhna rakyat sipil nu teu nyaho naon dibunuh orok sekalipun dibunuh biadab jasa paneta dek irahan nerapkeun demokrasi teh berarti demokrasi teh adalah jahat lantaran teu bake etika ham tinggal ham buktina orok tembak awe tembak nu teu perang bodoh dek gimana nerapkeun demokrasi sedangkan negara urang teh manut ka negara eta berdemokrasi kita demokrasi teh kos kitu teh dek diturutan mun Sidina Abu Bakar ujana geus pedang kikiran cenah aya di ditu ge Abu Bakar mana nya geus sok kikiran main gapleh tapi teh mah ya tuh dek kumaha urang teh negara urang sepakat para ulama baheula ieu teh demokrasi tapi henteu mutlak nu sabenerna mah dituturkeun ku urang setelah setengah abad berdemokrasi ternyata koruptor muncul perzinahan jeung permabokan muncul lantaran henteu dilaksanakeun hukum-hukum Al-Qur'anul Karim kuari deuleu Irak deuleu Ethiopia deuleu kitu Turki kuari Mesir dan lain sebagainya dioyakeun ku Amerika pas kieu buktina ieu teh demokrasi dituturkeun ku urang datang ka Iraha urang nuturkeunana dek datang ka Iraha karunya amat kiai nu aya di dinya karunya amat ustad nu aya di dinya ai urang mah rakyat tinggal nuturkeun nyana bae cak nyana iya ya cak nyana gitu hayu ngan di jero hate mah urusan sia tah mah urusan aing mah urusan jeung Allah aing dek nuntut ka sia naon sababna sia ku aing dipilih jadi DPR tapi sia teu ngahasilkeun hukum-hukum Al-Qur'anul Karim dek nuntut aing di harapan Allah ya nu matak DPR mah tinggal ngerebekna doang adeuna cenah aing teu jadi DPR aing mah jadi Pemda leuwih lelem ka mana jangan gugulung eta mah hukum-hukum menang manusia tak ieu keur carita kagagahan Sidina Abu Bakar mah yujahiduna fi sabilillah lamun aya jelema anu anti Al-Qur'an Yahudi Nasrani termasuk demokrasi pasti diperangan ku nyana mah urang teu berdaya ku hari teh teu berdaya lain lalagaan keur di kieu bae satelit ugal negara geus dipasang ku Amerika negara mana nu masih kene kuat Islamna gempur tidak mau tahu satelitna ugal negara geus aya tek di satu negara per kabupaten geus aya nyana geus delekeun bae kieu bae negara mana nu hebat mulai dihihileudan geus aya kabeh gambaranna di manehanana tek eta teh secara teori urang sieun tapi Islam mah aya waliullah wali aya nu leuwih sieun ka Allah Amerika neulekeunana hanya sabaraha jam hanya sabaraha poe hanya sabaraha bulan Allah mah maha qadim neulekeunna ka urang leuwih nyaho leuwih pinter leuwih sagala-gala leuwih gagah ka Allah bae negara nu hancur cel aya waliullah hiji bisa menang mantap urang tungguan wali bae tungguan wali Allah ya mah lantaran acak-acakan kiai geus teu sejalan asal beda partai beda hukum model aturan mah partai bae jangan kadurian hukum teu kudu beda teu ieu mah berarti teu bareres kan kiaina asal beda partai beda hukum beda organisasi beda hukum beda kedudukan beda hukum atuh deuk kumaha mah nya Al-Qur'an dikitu-kitu berarti itu nuturkeun hukum manusia teh model kos kieu deuk datang ka Iraha urang kikituan bae mending mun teu kaburu paeh mun kaburu paeh mun kerja di DPR paeh mun kerja di pemerintah modal deuk kumaha keur ngagugulung kos kara itu naudzubillah min zalik wa min zalik wa min zalik lantaran urang mah resep jasa ka Al-Qur'an percaya jasa ka Al-Qur'an di luar Al-Qur'an salah berarti tah ieu yujahiduna fi sabilillah. Oh, gagah jasa begitu dibandingkan sahabat nu muncul opat di antara opat nu muncul dua di antara dua paling istimewa adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wala yakhafuna laumata laim tesieun eta kaum nu cinta ka Gusti Allah nu Allah cintaeun ka anjeunna laumata laim kana panyacadna jelema-jelema nu nyacad apakah sieun dicacad apakah sieun dicaci apakah sieun dimaki dicerca teu sieun setik-etik acan sebab aya dina rel Al-Qur'anul Karim
ku pinuh keyakinan keimanan ke Allah jeung ka Al-Qur'anul Karim teu pernah mentolerir ke jelema-jelema anu nyacat sabodoh sadaekna ngabudak sia terus bae aing mah iyalah wala yakhafuna laumata laim aya kabeh di Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan matak ayat ieu wa hadhil ayat mukhtassatun bi Abi Bakrin Siddiq khusus ngalem ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anu madak cakang jeung Nabi arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin pangnyaah pangdeudeuh pangulas asihna umat kaula terhadap umat kaula adalah Abu Bakrin Siddiq ayatna ieu fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim ialah karakter sifat anu aya di Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u zalika tahiya anu tadi disebutkeun hiji mahabbahna anu pohara jasa nomor kedua zillah terhadap mukminin nomor katilu izzah terhadap kafirin nomor keempat merangan jelema-jelema anti Allah mujahadah ngaranna atau jihad fisabilillah nomor kalimana adalah tesieun intifaul khaut tesieun kana dicaci dibaki terus bae berjuang ngaluhurkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala taruhanana harta nyawa masalah zalika tahilu tadi dicaritakeun nu genep rupa teh fadlullahi kurnia Allah teu boga asa nang sorangan boga tanaga teu boga asa nang sorangan boga pinter lain asa nang sorangan boga wawasan lain nang sorangan boga gagah lain menang sorangan timimiti boga mahabbahna lain asa nang sorangan kemudian kedua nazilahna izahna jihad fisabilillah tasirna ia adalah semata-mata fadlullahi fadl Allah yutihi may yasha anu dibikeun ku Gusti Allah ka jelema anu dikersakeun ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nu matak gagahna Sayyidina Abu Bakar ketika orang datang ke Sayyidina Abu Bakar teu sangka lantaran lamun urang teh mondoyot nyana leuwih mondoyot lamun urang tungkul nyana leuwih tungkul masya Allah anu perang jihad fisabilillah musuh di mana bae diudang dicaci dibangkit dibunuh ku Sayyidina Abu Bakar tapi ketika orang silaturahim kadinya teu boga ongkos dibere kunya ketika orang rek sare ngendong disadiakeun ku manehan ketika orang DP-DP nyana leuwih DP-DP ketika di imahna aya dahareun urang datang kadinya daripada tamu teu dahar maning nyana nu teu dahar dibikeun ka tamu nyana makajeun puasa hese tanding si Abu Bakar nah ieu teh kabeh zalika fadlullahi yatihi may yasha fadl Allah henteu di aku ku si Abu Bakar teh di aku boga tanaga sakitu gedena teh di aku nu sorangan nu Allah boga wawasan nu sakitu cemerlangna teh di aku nu nyana nu Allah boga pikiran henteu di aku ku nyana nu Allah boga sagala rupa kagagahan kemewahan lain kemewahan kasugihan jeung sajabana ieu teh di aku nu nyana hanya fadl Allah nu dibikeun ka manehanana teh di aku aya urang lain kan itu berhasil kan ya lamun dia teh dihareup benar bisa si atuh bari kedudukan di mana sih itu di anu dan nyaon teh sia perjalanan iya aduh tuh lu mana aing mah tuh bisa gua beh oge si atuh ku gelutiannya eta sanu ngelakeun emang saeun iya eta gelut teh ditongtonan ke men koprok teh eta sanu menangkeun iya kabeh ge di bawah iya kabeh ge tuh pejudi luhurna mah tuh aing kai gitu kabeh ge lamun lu aing mah tuh ada acak-acakan judina teu balener ceknya mah judi bener meureun
tolol tak kabeh kieu teh nepak dada urang mah kabeh tuh jangan bisa ngabangun tah ieu hasil ye Masya Allah eta teh sombong ujub takabur bakal dihandapkeun ku Gusti Allah mun aya naon teh ulah di aku urang mah boga murid loba teh tah murid aing kabeh nu bagus mah ulah wawuh jeung murid mah ketika murid ngomongkeun pan abdi teh murid oh murid emang sok di mana ngaji ada bentang kalamot los tadinya datang ka pae atuh sia kahujanan los urang mah lain sih ade itu murid aing ulah diganggu eta wilayah aing ih kiai sing ngaku wilayah sakumaha bupati eta kiai Golkar teh kos kitu tah tolol teh kiai Golkar mah nah mun orientasina ka dunia mah kos kitu bae asanang aing bisa ngaji asanang aing boga wawasan bisa nang aing asanang aing ngabangun asanang aing tah eta nu kos kitu moal kebal ngagejret ka jeung kumaha ge mantak nyana teh sok ngajual kamuliaan teh ketika aya pilkada, ketika aya pilgub, ketika aya pilpres, lantaran boga ngarasa mulya, jual beli jeung kamuliaan. Nyana dibere sekian ratus juta, mungkin siap lantaran kula boga asa loba murida, siap kula jual kamuliaan ngaranna moal kebal tak kiai kosi. Mangkaning hampir 99,9,9 deui. Ih, kuduna mah begitu dek dijadikeun tim susah tih. Atuh kula sih boga pikiran jeung wawasan di mana lain channel boga murid mana aja teh nyaho kula mah teu pernah aya nu ngaji eta nu ngaji lain nyana meureun juri teh nu ngaji mah kula mah teu di embung tilok ngajual kamulan cukup Allah bae nu ngamulyakeunana sieun jeung izin ka Gusti Allah dibere mulya dibere agung ulah dijual ka dunya siap jadi tim sukses berarti ngajual kamuliaan aing asa boga jelema aing asa boga murid moal kebal tak kiai mungsrut kiai kos kitu. Iya, Sida Abu Bakar contoh ya. Nusak itu nomor hiji, kedua. Nah, setelah kangjeng Nabi, cakangjeng Nabi, mun aya Nabi nu dipilih, niscaya Abu Bakar diangkat jadi Nabi. Poharaja sapan eta mah. Kata ka Sida Abu Bakar teu ngaku-ngaku nu mantap ketika kita jadi imam teh pan cek Siti Aisyah, ulah ya Rasulullah, abah mah ulah dijadikan imam. Henteu abah be ulah. Emang kunaon gitu abah mah teu kuateun mun maca Quran teh di imah ge nyana masa ayat 2 ayat 3 ayat haju ceurik kosong cikupa bae gitu ulah moal kuat pokona abah mah mun ditah jadi imam maca Quran ceurik bae abah mah unggal poe teh lamun di wadahan cai matana abah mah beuh atuh mang ember-ember asal maca saayat 2 ayat ke ceurik saayat 2 ayat ke ceurik abah mah pokona ulah jadikeun imam engke bisa careurik kabeh jelema teu kuateun eta panjawara Sida Abu Bakar teh di medan laga mah asal neuleuh Sida Abu Bakar kabeh gimbir tapi ketika maca Quran Masya Allah taya zalika fadlullah yu'tihi may yasha eta kabeh nu dibikeun karakter jeung sifat anu aya di Sina Abu Bakar teh lain jeung henteu teu diaku ku Sina Abu Bakar fadlullah yatihi may yasha fadl Allah kurnia Allah nu dibikeun ka jelema nu dikehendaki ku Gusti Allah wallahu wasi'un alim Gusti Allah teh maha jembar kasirul fadli tegas loba pisan kurniana ieu teh isyarah kana sampurna maha kawasan alim muntur kang maha uninga biman wa ahluhu ka jelema nu eta jelema teh ahli fadl ieu teh isyarah kana sampurnana ilmu Gusti Allah mah maha sampurna kawasana nu mantak wasiun Gusti Allah mah sampurna ilmuna nu mantak alimun nu mantak nyanggakeun ka Gusti Allah Gusti ieu dunia kos kieu teh da maha Gusti mah maha uninga Gusti mah maha kawasa Irak dikitukeun aya dina ilmu Gusti Mesir keur kitu aya dina ilmu Gusti Indonesia muncul per harina koruptor ieu teh aya dina ilmu Gusti berarti kurang kuari titah memandang ku Gusti Allah tah kabok-bokan penggede urang nu kurang dipilih teh nu utar atur urang teh dina berbagai masalah teh ternyata muncul setiap hari adalah jelema-jelema kabiadabanana hungkul ieu teh urang keur ditontonkeun ku Gusti Allah deuleu pamimpin sia ti bibiti lurahna camata bupatina gubernurna kos kararieu tadi Indonesia teh ieu teh keur zaman bok-brok berarti urang teh ieu teh geus saya dina ilmu Allah tinggal disadari bae kadituna urang ngadoa mudah-mudahan aya pemimpin anu istimewa mudah-mudahan pemimpin anu adil mudah-mudahan aya pemimpin nu jujur anu bisa ngangeunahkeun ka rakyatna ngamakmurkeun ka nagarana sehingga urang bisa ngeunaheun di bawana mun cara supir teu kudu dikenekan deui
orang sok bingung jasa orang teh apa boga supir tapi orang sok awas rem atupannya nyupiran orang jadi kena mana bos jadi kena nungguin mah pada orang repes nyawa di tempat hebat supir orang bayah ngarem pas bayah ngagas pas iba di tol ngan 30 gaya berjasa pada orang kesel batur gue sehat nyara 30 bayah balah turun 25 cak orang ngeureun bae kieu heula atuh sia karena supir teh nyaho giliran aya kitu polisi tidur teu direm gedug bajrug aboy itu supir kieu amat sih masa nah ieu ge pamarentah teh kos kitu giliran di tol nyana bangun dekeureun giliran bae polisi tidur ngagebrug-gebrug nah ieu teh tinggal keur ditontonkeun ku Gusti Allah ja aya dina ilmu Allah aya dina kudrat Allah ngan keur dikiekeun di zaman urang ngaharepkeun pamimpin nu jujur jeung nu adil capek asa daleureun pamimpin nu haus akan kejujuran jeung keadilan nu mantak urang haus lantaran urang macaan kitab bae macaan Quran bae macaan kalam-kalam ulama da jujur teh kieu adil teh kieu tapi ketika kalapangan ternyata teu manggih urang nu jujur jeung nu adil teh haus anu luar biasa dari berbagai kalangan masyarakat haus akan kejujuran jeung keadilan hayang nempo pamimpin nu jujur jeung nu adil teh tinggal urang nyanggakeun ka Gusti Allah kahayang urang tinggal kahayang nyanggakeun ka Gusti Allah ngan cak Allah aing bakal mere asal sia kudu berjibaku robahlah negara sia politiklah ekonomina budayana aing nyerahkeun ka sia lantaran ini jailun fil ardi khalifah Gusti abdi ge terang atuh nyuhunkeun hiji jelema mah cek Gusti kamari aing geus ngiriman Gus Dur Gusti dilengserkeun ke aing deuk ngiriman deui Gus Dur kedua ke Gus Dur kedua artinya seperti eta coba kuateun tah henteu tiba heula kitu bae trek begitu masa jaya zaman masa kejayaan Islam Kangjeng Nabi sahabat anu opat khulafaur rasyidin masa tabiin ambil alih deui teh ku Yahudi masa kemasan Islam tah masa Raden Patah jaya sadunya teu kebal set 100-200 tahun kadieuna melempem deui sampai 300 tahun kadieuna melempem deui ieu urang geus 500 tahun dikuasai ku ari urang ku Yahudi jeung ku Nasrani can menyat deui Islam sedangkan Islam mah al Islamu ya'lu wala yulaleh kaid asal jelemana berpikirna berjibakuna bergerakna sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim ketika teu sesuai jeung aturan Al-Qur'an mopo bae di jalan tinggal perhitungkeun ku urang pikirkeun ku urang dek datang ka iraha negara urang ieu nu muncul korupsi deui muncul koruptor deui capek ceuli gadengekeun jelema nu kos karitu eta teh nu utar atur urang teh nauzubillah min zalika jennya namanya asal urang mah ulah dibere kos kitu ku Gusti Allah Gusti amankeun urang kabehan ye salametkeun abdi sadayana Gusti ulah kabawa kaciut kabawa daging jeung jelema-jelema nu kitu Gusti jadi akhirat ge misah ieu nyana-nyana urang-urang sakali deui mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah disampurnakeun ku Gusti Allah diamankeun ku Gusti Allah sehingga urang aya dina nikmat Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.